Kade gerak Rek balanja nyangan duit nangke rek ngahutangnya. lain rek ngahutang kan ya orang terek balanja ngan duit nangke. Ari ngahutang mah beda bagi orang yang tidak punya duit tapi kan orang mah boga duit ngan mayarna engke sia tong nuduh ka aing kieu aing rek nganjuk aing mah meuli ngan mayarna engke sia ngartiin teu Bayar ayeuna we. lain ayeuna kitu duit mah emang aya di imah ngan berbentuk buyur lamun ke geus jadi bangkong kakarek bisa dijual. Heeh, eta mah ngahutang. Astagfirullah. Lain ngahutang ngarti teh sia gebug ku aing. Ya bisa sia teh ngarti engke eta buyur isukan teh jadi bangkong terus aya nu meuli. Kitu. Lamun teu payu kumaha? Dijamin payu sabab eta bangkong geus aya nu nyarter. Heeh atuh ieu Tah kitu atuh sia mah dapi emosian wae ari teh. DP-an atuh. Goblok pisan kan ieu teh sia teh tarigu. Maknya kudu make DP sagala. Dasar tangkurak sia beungeut goreng patut. Nganjuk. Ganteng sia teh tadi nganyuk jeung nganyuk we ngomong teh ka aing sok hitung kabehanana sabaraha ku aing dileuwihan ke mayarna tah. Nganjuk menganjuk we. Awas ya. Asik rek mayar euy. Sudi teuing kudu mayar mah lain tarigu aci nu aya ge. Asa piraku. Heueuh kan kamari teh aing teh nyeun pisang goreng. Pas diasupkeun, dipasak, nah liat. Pek teh lain tarigu ieu mah tapi aci. Tong sok ngabohong atuh. Pisang gorengna teh lain kalakangeuna jadi liat Aing mah teu apal naon da barang lagi dipake. Jadi aingnya nu salah teh. Sia tong nyalakeun aingnya kan sia nu merena ge. Aing mah geus bikeun tarigu. Maknya bisa jadi aci ka imah. Sia mah bohong. Sameme dibikeun teh sok cek heula eta teh aci atawa tarigu. Kan sia teh boga rarasaan meureunnan. Nah, ari sia beungeut goreng patut. Terus ayeuna kumaha? Nya gentian atuh. Tuh nya untung can dibayar kan ku aing. Bayar ayeuna atuh. Engke mayar mah tuh pokona mah aing meuli roiko heula hiji engke lamun jadi goreng pisang dibayar. Awas ya lamun ieu ka imah jadi aci deui ku aing moal dibayar tah. Hah? Nipu sia mah. Dia kan buru sia teh. Dia kan buru ari sia dasar beungeut tah sia goreng patut. Aing ge apal sia teh rek alasan hukum bisa nganjuk deui. Ka dieu. Rek ngahutang deui nya. Aing rek mayar hutang ka dieu teh da aing mah tanggung jawab Namanya mayar hutang beungeut na kucem kitu. Sok atuh buktikeun. Sok sabarahaeun ke ku aing dileuwihan mayarna. Ieu nya sia teh ngahutang lain kamari hungkul. Sia teh jeung bulan kamari ge can dibayar, malahan tahun kamari ge can dibayar ku sia teh. Jadi sabarahaeun kabehna. Pegau. Sia masuk ditambahan. Pegau di mana ari sia? Bener. Pokona aing cuman tarigu. Toleransi deui ka sia, marukana aing sieun beureunya ka sia teh. Goblok sia nya. Sia teh sieun ku aing. Henteu euy. Polon tong sia pokona mah ku aing dibeuli tah warung jeung siana oge tah. Tarigu ge teu kabeuli sia mah. Saha ieu Saya tukang ngebol, kemari. Kang Mamat lain. Anda sudah berhutang di warung adikku, maka serahkanlah bol kamu.